Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkan wasa simkuring Lira Indah Putri Rahayu. Simkuring di kelas 1245. Di dia simkuring bade mintonkeun salah sahiji drama monolog Sunda anu judulna nyaeta Monster. Wilujeng nyakseni. Si mama geus jadi monster. Tah saksina pipi katuhu, pipi kenca, kurang ajar sia bila. Kitu saur mamah tadi. Wawanian maneh kitu peta ka Om Irwan? Nasaha nu salila ieu mere bekal sakola? Nasaha nu mayaran asuransi? Ngantir aing ka ditu ka dieu. Ngarinceman ngahaneutan. Sakitu bapak maneh teu aya guam oge. Kituna teh bari gampleng. Nyabuk, Pak. Si mama nyabuk Bila mah emut keneh. Waktu bapak gebis di gedong nunuju dibangun. Lami pisan bapak tegugah. Bila teras lebet ka SMA. Artos pesangon ge lami-lami CF. Nya harita pisan. Mamah teh penak sareng Tante Resti. Rentenir eta mah. Saur bapak. Tapi mamah pergi modal kangge ngiridekeun barang. Da bapak tos setiasa damel deui sapertos kapungkur. Tina sakitu nu dibayar. Bungana kalah nambihan. Teu beres-beres si mamah mayar. Bujeng-bujeng maju usaha. Nu aya kalakah sagala uculan. Dugi ka urang kapaksa ngagarekeun bumi. Pikeun ngalunasan eta renten. Harita bapak teh nangis. Bari menta hampura. Dihapunten, Pak. Bila mah atoh bapak aya di bumi teh. Nin ge ngahapunten. Waktos bapak paungku-ungku sareng Nin. Panangan mamah teh ku Bila dicekelan sareng diusap lalaunan. Bet dikepeskeun ku mamah teh. Barang diteuteup. Soca mamah teh nyebrot seukeut. Paromana galak. Raraina nu rancunit janten pikasieunneun. Eta mah sanes mamah Bila. Eta mah monster, Pak. Tisaprak janten monster. Mamah teh jarang aya di bumi. Damelna ameng bae. Uih hongi. Enjing-enjingna angkat deui. Mamah malih warni. Ilang mamah nu kapungkur. Janggelek janten emak gaul. Mamah janten ratu monster. Teteupna buring khas. Lambeina kupat kepot payunan iPhone. Saban wengi video call. Nyelepotkeun sun sayang ka Om Irwan. Kabila siga nu ngewa. Jebras-jebris pajar Bila teh gumelis. Hah? Cenah mah juragan rental Om Irwan teh. Si raja monster. Mama sok tinggal calik gedengeunana dina mobil Pajero hideung. Seueur nangenan lapor ka Bila. Isin, Pak. Bila teh isin. Om Irwan ge sok ngajak amang ka Bila. Hayu atuh Bil. Om hoyong manoh ka Bila. Ulah dusun sapatos ucing kampung. Pokna bari runya hanyoh ngusap pipi Bila.
cuy mural gila ningali kumisna ge pilama hayang utah uyuhan si mamah daek ka monster begitu patuh padahal da si mamah teh geulis. Bapak maneh eueuh gunana keur aing geus teu mampuheun ngagamakeun lahir batin kitu saur mamah teh. Bilanya ka bapak nya pisan dugi asa carucukan keun si mamah mah antep we sakarepna rek balik rek henteu ge sabodo teuing jor kitu bisi rek terus ngador keun bila nu masak bila nu beberes bila nu kukumbah bila nu ngurus imah bila nu ngawelaan bapak jor hawa nirisan deui cara kamari basa tante Elsa teh datang ngadon ngontrol nunjuk pangambung bapak nu tetuah teu dosa kamana pamajikan sia jeung salaki aing kitu geus saminggu teh balik nya ieu bisi hayangnya homah pamajikan sia keur ngabondon jeung salaki aing di Hotel Bungur. Warah pamajikan sia teh ulah sinah ngaganggu salaki batur. Dasar lalaki baleuy. Teu gablek harga diri. Bapak digoblok-goblok, di anjing-anjing. Rungsep kana ceuli. Nin ngayeuk-yeuk. Bapak mah ngan saukur bisa tungkul. Ngaharuk kawas jago pondok siih. Hotel Bungur. Didinya sapasang monster teh nyayangna. Gulai saminggu jeput. Teu baruga ka eranya, Pak. Si mamah didagorkeun kana tembok ku Om Irwan. Aya beritana dina TV. Pengusaha membunuh pasangan selingkuh di Hotel Bungur. Kitu judulna teh. Paeh, Pak. Monster teh. Ayeuna kantun urang duaan. Bebas bari nanaon ge. Bapak, bila tehnya pisan ka bapak. Nya pisan. Dugi asa carucukan. Mung sakitu bae drama monolog Sunda anu tiasa simkuring pitonkeun. Simkuring nanda dihapunten. Bilih seueur keneh kakirangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.